Para mitra sadaya mangga urang teraskeun deui sadongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Sabada mangga namakeun bagian ka-30 genep. Ayeuna mangga bade neraskeun bagian ka-37. Atuh para mitra aya kecap panganteur cenah para mitra sadaya atuh nu disebatkeun cenah para mitra sadaya kecap panganteur di antawisna aya disebatkeun para mitra sadaya nyaeta kecap-kecap sapertos ieu para mitra sadaya nu disebatkeun nya di antawisna aya kecap anu namina para wargi sadaya nyaeta ieu para mitra lengut cenah nunutan lengut nunutan para mitra sadaya. Aduh gitunya para wargi cepangan di bahasa Sunda adanya lengut nunutan. Mangga dongeng nu judulna nyaeta para wargi Rusia Curug Cikidang karangan Kilik sadina bagian ka-37 urang lanjengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng ayeuna nincak bagian ka-37. Para wargi anu sami-sami ngabandungan di acara harita teh ading sareng Bah Jilun katut akisahlan menakan anu aneh-aneh para wargi. Samali harita teh aya Arjuna ngaliwat kadinya ka pendaku akisahlan di parios. Da cenah teh menumutkeun akisahlan sing saha jalma anu nganjrak di eta tempat lamina sapoe-sapoe dah laporan ka Pak RT. Kitu di antawisna Bah Jilun sareng ading manyarumput harita teh barang Arjuna parantos ngaliwat deui. Bade nepangan Mangkurip numutkeun katerangan ti kusirna anjeunna teh dionang ku Mangkurip. Dugi ka kisahlan anjeunna teh maparin kasempetan pikeun eta Arjuna sareng kusirna teh nganjang ka tempat Mangkurip. Kumaha Bah Jilun sareng ading mangga urang sami-sami bandungan carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Harita para mitra Bah Jilun cumarios. Nya bener mun geus amitan ka kisahlan mah urang ngintip ka si Arjuna. Mun bisa mah urang tutulkeun ka nagarana. Keun lancarana urang hurungkeun deui. Korejat Bah Jilun cengkat bari ngahurungkeun korek api. Berai kaayaan di garduh caang deui atuh akisahlan meuni curingha. Geuwat asup ka garduh gek diuk dina palupu. Eta anu di dagoan teh atawa lain abah. Sababnya aya nu ngaliwat maksudna mereka imah Mangkurip cenah. Nah aya urusan naonnya meuni asa luas deui. Buah-buah Mangkurip teh munyung bah. Akisahlan ujug-ujug boga pikiran goreng lantaran manehna geus boga taksiran. Nu kieu maliwat teh pasti lain jalma samanea, lain jalma biasa. Malah hate akisahlan geus boga kayakinan yen anu bieu teh siluman anu matak teg boga sangkaan yen Mangkurip teh munyung atawa muhit ka siluman. Is, pati ulah kagungan yang mudan kitu abah nu jadi saksina. Mangkurip mah tara ngalakukeun nu kitu patut, malah mah anti pisan kana kikituan teh. Mangkurip mah dadan miskin ge total ibadah. Tara kabita ku banda siluman, tara manyang tara munyung, tara muja, tara muje ka juri. Malah mah siluman teh musuh Mangkurip. Manehna keheuleun teh pisan. Cek Bah Jilun tegasna keur lantaran manehna ngarasa yakin yen Mangkurip mah teu munyung. Najan kadatangan ku siluman oge lain rek ngirim duit siluman teh, ieu mah aya urusan sejen. Ngan Bah Jilun teu bisa nerangkeun sabab kaburu inget kana amanat aki antri, yen kaayaan kitu teh kudu ditutupan. Oh nya lain munyung na naon atuh. Rek naon siluman make datang wayah kieu ka Mangkurip. Mangkali mayam Jumaah ieu teh pilaku ku Bah Jilun teu inget kana mayam. Jeung deui bae teh kusirna mere duit ka aki ngan ku aki teh teu ditampanan da sangeuk bising diwadalakeun babakuna teh. Cek akisahlan meuni keukeuh. Malah bulu punuk ngadak-ngadak muriding.
Bah Jilun bingung lantaran sobatna disangka munyung ku Aki Sahlan, padahal nusanya nama keur mumusuhan jeung siluman. Tapi rek nerangkeun ka aya nusa benerna teu wani sabab inget kana amanat Aki Antri. Atungan bati rumahuh wae wungkul, tapi untung ading rikat milu nempas dasa pikiran jeung Bah Jilun. Kieu teh Ki, sanyana mah mangkurip teh lain munyung ka siluman, tapi boga urusan penting nu aya patula patalina jeung siluman. Najan kusirna nyebutkeun geus dijangjian oge, lain hartina janji rek mere wadah atawa ngirim duit. Ieu mah aya janji dina badami ngabadamikeun hiji perkara nu aya patula patalina jeung kasusah mangkurip. Tah kitu Ki, kade ulah kagungan sangkian awon, da mangkurip mah teu munyung. Nah, susah naon atuh mangkurip teh? Aki Sahlan teu ngartieun. Jadi can uning aki teh nya, ading kalah kamalik nanya kawas nu hayang ngadoja. Ngomongna kitu bari mencerong ka Aki Sahlan. Aja nu matak canyaho Aki mah naon ka susahna teh atuh jang ading. Apa nyinining geus hampir saminggu teu aya di imah. Leungit teu puguh leosna tapi ka ayeuna can panggih wae. Temal ading. Nya kakara inget Aki teh. Nya bener da nyaho Aki ge ari kana urusan eta mah. Tapi naon sababna bisa wawuh jeung siluman ya? Da ieu nu keur dipikiran ku kuring oge, sabab kuring teu nyaho. Pangnang megat di dieu teh bakat ku hayang nyaho we. Maksudna lamun geus nyaho kieu rek disilidi ku kuring jeung si Abah. Eta siluman rek dituturkeun ka nagarana. Ngarah ka nyahoan Rusiahna, dah kitu Ki. Nu matak pangna bijil maturan ngarona teh lain tambuh laku, lain tanpa tujuan. Jadi pokona mah aya tujuanana Ki. Ading bisa pisan mengkolkeun jejer carita, sabab tadi geus paur bisi Aki Sahlan nanya nu leuwih jero, nu akhirna amanat Aki Antri bocor. Tapi untung Aki Sahlan kaburu lieureun teu nanya deui. Jadi kitu nya kaharti atuh. Iraha rek mudag siluman teh jang ading lamun bisa mah Aki hayang milu ka ditu. Aki Sahlan jadi kapangaruhan. Ulah Ki sabab Aki mah geus kolot. Bising cilaka ke di jalan. Naon untung na ulin ka nagara siluman bari jeung can puguh. Meningarona we di dieu ngajaga keamanan lemur. Temal Bah Jilun miheulaan ngajawab bisi ku ading diajak ngintip siluman. Nya Ki, ulah palai ngiring Aki mah. Sabab bisi kuring katempuhan dal puguh loba bahayana nyusul siluman teh. Matak cilaka ka sarereat Ki. Ading namahan katerangan Bah Jilun. Manehna ge teu hayang diiluan ku kolot bisi ngabarabekeun jeung bisi katempuhan ku incu-incuna. Mun lain keur ngaronya marek milu Aki teh. Ngan hanya kaya Akina teh keur banceng tugas. Rona mah kudu rancing geus nalingakeun lemur ulah elodan. Tapi rek kumaha carana nutulkeun siluman teh Abah? Aki Sahlan teu kapamanjangan mikir manehna sadar kana tugas salakurona. Iya maksud kuring teh Ki engke lamun kareta siluman ngaliwat ka dieu, ku Aki kudu dipegat. Pariksa sing rada lila lantaran poekan jiga tadi. Ari kuring jeung si ading rek nangkel kana kareta tukang ngeunana. Sugan we moal ka nyahoan kuno bogana. Tah ku jalan kitu kuring bisa nyaho ka alam siluman. Sarta bakal nyaho ka aya di ditu. Tare kitu nu dijalankeun teh Ki, nu madak Aki ulah ngiring, madak bahaya. Cek Bah Jilun nekat pisan. Manehanana hayang milu narekahan mikiran cara nulungan nyinining, tapi hayang ulah kanyahoan ku Aki Antri. Uluh, lalawola teuing eta rencana teh Abah. Na kumaha balikna rek apal kana jalanna moal. Kumaha lamun jasa ban lapur. Eta mah risiko atuh Ki. Keun bae kumaha engke we naha. Pokona mah hayang nyaho nu leuwih jelas, hayang nempo ku panon sorangan. Tapi kuring aya pamenta ka Aki omat ulah dibedakeun ka baturnya. Bah Jilun rada lewang mun kanyahoan ku batur. Bisi matak ngaguyurkeun ka batur nu aya di lemur kahayangna teh ulah aya nu nyahoeun ngarah teu kagok dina prak-prakanna migawe. Nah kumaha mun Abah cilaka pan meureun kudu ditulungan. Kajaba lamun kuring cilaka eta mah mangga we dibedakeun ka batur ge. Malah kudu dibedakeun tapi lamun teu aya naon-naon mah ku Aki teu kudu dibedakeun ka sasaha. Bener henteu ading? Cek Bah Jilun bari ngareret ka ading nu keur ngabandungan. Bener kitu Bah, satuju pisan lah.
Punya kajonya tu hari kitu mah aki moal pipiluan kana rencana abah jeung Jang Ading. Ngan kade sing waspada abah. Ulah gaga abah jeung rusuh bising cilaka. Sagala rupa teh kudu dipikiran heula sing lantik. Cek Aki Sahlan akhir nama satuju kana kahayang Bah Jilun. Ari pilampah urang kumaha ieu Bah? Temal Ading. Wah, teu kudu loba aturan deui mah Ding. Teu kudu mikiran nu kitu jalankeun we nu biar diobrolkeun. Urang sabisa-bisa kudu milu kana gara siluman, kana kareta siluman. Ngan ulah kanyawan ku panumpangna da kitu Ding. Jawab Bah Jilun tegas manehna geus nekad rek kitu bae. Ayulah penasaran kuring ge. Temal Ading bari singkil pokona mah. Sieun kaelehkeun ku Bah Jilun sabab ku cara kitu teh bisi Bah Jilun hasil meunangkeun nyinini. Sedengkeun manehna ge kacida hayangna meunangkeun nyinini. Sarta hayang kapimilih ku manehna ge. Ulah beunang ku Bah Jilun nu matak najan bakal nyang hareupan balai oge tetep rek babarengan jeung Bah Jilun. Nah syukur ari sapikiran mah euy, sugan urang teh aya miliknya. Ngan kade kudu silih belaan Ding di nagara siluman teh ulah pajauh euy. Cek Bah Jilun bari ngawawalkeun bako kana padudan. Tayohna hayang muput reungik anu harita napuk kana beungeutna sarebung udud padudan. Beres lah yuah urang bebarengan ka nagara siluman. Nama tu. Sok atuh kadinya nya diwaki mah diduakeun dan nya kudu araya kahayang nu ngalora mah. Ameh loba pangalaman, udah kurung batok bari borangan babakuna mah. Aki Sahlan ngahatean atuh beuki wani we Ading teh jeung Bah Jilun. Teu sieun ku cilaka teu mikirkeun balai. Kaayaan beuki ti iseun jalma-jalma urang lemur Cibonteng geus loba anu sarare. Komo nu beurangna digawe cape mah liwat wanci Isa teh geus talibra, tapi aya keneh nu kadenge batuk sarta hawar-hawar aya nu ngobrol. Langit tetep angkeub meuni poek taya bentang nu katembong. Meuni meredong harita mata koream lumampah. Sora jangkrik reang patemalan ti kajauhan kadenge sora bangkong di sisi sawah. Dina kaayaan kitu para mitra. Bah Jilun jeung Ading katut Aki Sahlan guntreng bae ngobrol sagala dicaritakeun. Bari ngadagoan datangna kareta siluman nu rek bali. Ayeuna kocapkeun Mangkurip jeung Bi Oon anu dibaturan ku Aki Antri nu geus lila narungguan datangna Sema. Harita wanci Isa geus kaliwat, tiluan geus dariuk bari ngariung di tengah imah. Ngobrol lalaunan sangkan teu kadenge ku tatangan nu dareukeut. Bi Oon geus teu sabar hayang geura kadatangan ku Arjuna. Ari pokona mah hayang geura puguh, ulah arep-arepeun sedengkeun Mangkurip gawena ngahulang bari udud. Mun ngobrol ngan ukur jadi alo, pipikiran ku malayang kanu jauh, ras inget ka anakna nu can kanyahoan nasibna. Ieu teh kumaha Aki geuning teu aya wae nya Arjuna teh, boa-boa moal datang meureun nya. Sabab geus liwat Isa can jebul keneh. Cek Bi Oon geus mimiti nanya ka Aki Antri kawas nu beak harep. Para mitra kaum dangu, sabada ngadenge katerangan ti Bi Oon atawa ngadenge caritaan Bi Oon harita Aki Antri tuluy nyarita. Ih, sabar Nyai. Ulah getah sarupateun badak rugi. Keun bae, da moal ka mana losna. Pasti bakal datang ka imah ieu. Keun da aya Aki, mun aya naon-naon teh mah moal kudu riweuh. Ku Aki urang bereskeun. Ngan kade sing panteng kayakinan kanu maha kawasa, sangkan hate urang tetep tegar. Bisa ngadalikeun diri dina kaayaan kumaha bae oge. Jeung deui sing eling ka Allah, lamun Aki geus ini sabab Aki teh aya niat rek milu ka Arjuna, hayang ngayakinkeun kaayaan di ditu, hayang tepung jeung nyinini. Mun geus yakin aya di ditu moal kapalang mikiranana sarta bakal yakin ka diri. Jawab Aki Antri nyarios teu weleh ngandung sumanget. Atuh Bi Oon geus beak harepan ge ngadenge kitu mah kahudang deui sumanget. Mangatuh Ki muga-muga we sing salamet bari hasil maksud. Nya doakeun we On, ulang ulu teuing ngarah lancar. Sabab urang teh keur ngajalankeun akal tarekah nu kudu dibarengan ku hate nu sabar bari tawakal ka Allah. Matakeun ikhtiar bari ngadua, sugan we ku jalan kieu bisa hasil, bisa nulungan budak nu aya di ditu. Mangkurip milu ngaregreugeun kana hate Bi Oon pamajikanana.
Barang keur guntreng kitu hawar-hawar kadenge sora angin nu ngaguru handaruan, disusul ku sora cai anu nyurug, semu seah jiga caah ngong anjing babaung disusul ku sora kareta nu plok-plak sora sapatu kuda, puguh nu tiluan teh para mitra ngarenjang. Malah mangkurip meni curing hak tuluy nangtung sarta kaluar ti imah, bakat ku hayang sidik kanu di luar, ngan aki antri tetep ayem, teu kagoda ku eta sora, anjeunna mah calik bae dina samak bari udun. Bioon panasaran, tuluy nuturkeun ka salakina duanana ngajaranteng di buruan deukeut Golodong. Harita teh para mitra sadaya melong ka beulah kidul, sabab kidinya pisan datangna sora barang diteges-teges katempo aya hibar semu hurung. Lir layung anu ngempur nyaangan jalan nu diliwatan. Mangkurip jeung Bioon colohok bengong lantaran kaget nempo eta cahaya. Eta teh Kang naon Kang Kurip, nah obor atawa kahuruan. Itu mending ngempur kitu mata keung sok sieun-sieun we nu ngadudukan imah nu ngaduduk imah. Tapi eueuh maju geuninganan. Nah naonnya da obor mah obor meureun, cek Bioon menipa bihibut. Tapi Mangkurip teu nemalan kalah dengdek ngadedengekeun sora kareta. Ngagurutuk mata keung jeung ngadedengekeun plok-plakna sora sapatu kuda. Nu patemalan mata kuaas, tapi kana bulu punuk mah asa pating puringkak. Lila-lila Mangkurip ngarasa yakin nya eta teh kareta nu ditumpakan ku Arjuna, sabab apal kana sorana pok ngomong lalaunan ka pamajikanana. Oh, eta teh moal salah deui pasti kareta emas di nagara siluman nu ditempakan ku nu ngaran Arjuna. Yu ayeuna mah urang ka imah ulah cicing di dieu bisi katipu. Nu akhirna mah tak cilakakeun bae sing tenang, da ayeuna mah geus yakin Arjuna teh datang. Can puguh Kang buat teh ngan ukur utusanana luhur kudu datang teh. Cicing mah heula kuring mah hayang nempo sakedeung. Nya asup ka imah teh kudu nempo heula jirimna, keun bae da jauh keneh. Tu geuning beuki dieu teh na sabaraha urang nya nu tumpakna teh. Bioon kalah kaeuleugeuh bakat ku hayang sidik. Panon mencerong ka beulah kidul neuteub cahaya nu ngempur. Eta sok bandel kitu tara beunang dipepelingan ku salaki. Hayu ka imah deui keun bae dangke ge. Nyaho atuh sabab mereka urang teh. Hayu atuh tapi potong ka jero Kang di dieu we dina pambarung. Mun manehna geus katemong kuring rek lumpat ka jero imah. Kalacat Bioon unggah kana Golodong. Gek diuk dina bang barung panon melong ka jalan. Nya sarua we jeung bohong atuh. Mangkurip keheuleun tapi manehna ge panasaran. Gek diuk dijieun Bioon marelong kanu hibar mata kabita. Ari kareta Arjuna memang geus datang malah beuki deukeut ka imah Mangkurip. Pamor nu bijil tina kareta emas sanggup nembus poekna peuting kurung ngempur lir bulan purnama. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan ting aroyag jiga nu ngagupayan. Ngabagiakeun kareta emas nu ditungguan ku Raja Siluman. Nu barisna tamu ka imah Mangkurip, sora jangkrik pating garerit milu suka ka tamu anyar datang. Patemalan jeung baturna siga nu silih bejaan. Akhirna kareta emas anjog ka sisi jalan nu teu jauh ti imah Mangkurip. Rina deukeut garduh rona nu can ayaan. Sabab rona can daratang padahal harita teh geus liwat wanci Isa. Kudu nama geus karumpul tapi bubuhan garduh narada di tengah lembur. Atuh sok pareuting datangna teh. Ari rona sok ngarobrol heula di imah Pak RT. Mangkurip jeung Bioon colohok ampir poho kana dirina marelong bae kana kareta nu kakarareg pisan eureun. Udana lambrumpat pikabitaeun, garagah jeung lintuh urus hade urus. Udana lampayat cenah lampayat. Jeung siga nu ngarti eureun teh teu kudu diparentah kawas geus nyaho kana tujuan. Teu salah onta eta kareta nu ti heula datang teh. Sigana eta nu ditungguan ku urang teh. Nu ditunggangan ku Arjuna teh eta, yu buru-buru ka jero. Ulah cicing we di lawang pamali jeung deui ulah kanyahoan ku Sema. Keun sina uruk salam narek kumaha cenah ngomongna. Cek Mangkurip ngaharewos malah leungeun noel kana tak-tak Bioon. Hayu geus beak kapanasaran ayeuna mah sabab geus nempo. Kalayan jelas da buku kana buktina eta kareta. Meni hurung cahayaan sanggup nyaangan poekna peuting. Kadi geume hibarnya Kang. Bioon nunyuk kaburuan nu kacaangan ku cahaya kareta emas. Siga caang bulan 14. Nama tu ka jero
Keun bae da katempo ku kami ge tuh Arjuna geus turun tina kareta. Bisi ka dieu manten miu asup. Mangkurip buru-buru asup ka jero imah dituturkeun ku Bioon. Tapi Bioon sirahna murilit ka tukang da panasaran keneh ku Semah. Semah nu aneh teh atuh barang tepi ka panto teh cedak nengar panto. Aduh, ampun teuing ka mana panto teh nya? Lain ka mana panto? Ka manakeun panon atuh? Tumpang den urutan aweul we ulah kitu on. Sing teu balik deui ka urut. Tumpang teh nu bener atuh ulah murid kitu. Cek Mangkurip bari gek diuk dina samak urut tadi. Ku aki antri di pelong bari seuri sedengkeun Bioon teu nemalan manehna rumasa salah. Nu akhirna neumrag panto, brug panto ditutupkeun, manehna ge gek diuk di jeureun salakina. Napas ngahegak leungeun kenca ngusapan puhut ceuli nu nyeri nyanyautan. Para mitra kaum dangu, harita aki antri tuluy nyarita, kumaha Semah teh Jangkurip? Geus datang atawa acan? Yakin leres pisan manehna teh ti payun sumpingna oge. Nuju beberes keneh, meureun da tadi tos tarurun tina kareta teh. Jawab Mangkurip bari nunjuk ka luhur. Nunjuk kaluar. Hatena ngarasa teger ayeuna mah sabab Arjuna teh bener-bener datang ngedunan Janggi Pasini. Kedah kumaha abdi teh aki asa geumpeur ieu teh? Nah, cicing we nyion mah teh kudu geumpeur da moal naon-naon. Pasrahkeun ka aki sagala rupa aki nu baris mutuskeun. Sing jadi sasari we sing jiga sasari. Keun teu kudu susah atawa bingung. Keun sina asup heula teu kudu dipapakeun da manehna nu butuh. Cek aki santri bari tetep ayem, henteu gugup atawa rusuh da geus waspada ti samemehna. Yen Arjuna baris datang nyumponan Janggina teh. Mangatu ari kitu mah aki dari kawitna mah bilih wae kudu disuguhan. Da najan sifatna siluman ge kasebutna mah tamu atuh aki. Teu kudu sabab teh nyaho kabeukinya urang teh. Nuker gunem catur jempe lantaran di luar kadenge sora nu leumpang. Tekung silila kadengen uluk salam nu tayalian ti Arjuna. Nu geus tepi kaburuan imah Mangkurip. Punten, kitu pokna teh jiga jalma biasa wae uluk salamna. Wah, mangga, cung Mangkurip nangtung berai mukakeun panto. Barang breh teh telah di luar aya nu ngajanteng nu tayalian iwal ti Arjuna. Kusirna mah teu milu ngadagoan bae dina kareta. Bagea agan mang alingi, cek Mangkurip bari manggut. Arjuna atoheun lantaran ditarima ku pribumi kalawan somea. Atur nuhun bapa kumaha damang, kalacat Arjuna ungah cong munjungan ka Mangkurip. Ku Mangkurip ditampanan gasik naker. Pangestu agan mangga kalabat atuh sakantenan, unjuk subanga. Mangkurip jeung Arjuna asup ka tengah imah gek dariuk ari aki antri melong kanu kakara datang. Bari nitenan dedegan jeung rupa Semah cong Arjuna munjungan ka Bioon. Ku Bioon ditampanan bari rada ngeleper geus kitu munjungan ka aki antri bari nyarita. Nepangkeun jisim abdi Arjuna ti Madukara. Bagea Raden. Bagea nuhun keur sarurumpaheun ka bumi nu butuh. Aki teh bingah kasumpingan ku Raden teh katampi kateda pisan. Aki bingah tiasa tepang sareng salira. Mangga linggih Raden, mangga linggih. Cek aki antri jiganu teu boga rasa naon-naon najan hatena ngarasa kaget ege ari paromana mah tetep bear marah main mata kresep anu. Atur nuhun aki sim abdi ge bingah tiasa patepang rarai sareng sepuh. Tiasa namihan baraya dupi salira teh saha nu salaresna. Margi asa namean patepang, Arjuna nanya bangun panasaran. Sabab bibasati heula mah teu aya aki-aki ari ayeuna bet aya nyampa. Lain saha-saha Aden, aki teh tunggal kolot ngajangkuri. Ieu teh anak aki ari nginini, incu aki, atuh asa wajib aki teh pikeun milu memeres kana kaya nu jadi incu. Tah kulantaran kitu, aki teh ngahaja datang ka dieu teh pikeun milu nyaksian kana sawala antara pun anak sareng salira. Dah kitu Raden, mugi sing percanten ka aki. Ulah kagungan manah nu awon da aki mah kolot ngajangkuri.
Oh, sumuhun atur nuhun atuh pami kitu mah abdi teh. Langkung teger hate margi tiasa tepang sareng sepuh-sepuh sadaya. Emal Arjuna bari ungut-ungutan. Memang hatena ngarasa bagja sabab asa dihargaan asa disanghareupan ku kolotna. Sumuhun Aden, mang teh ngahaja ngangkir pun bapa we, margi pun mang teh. Asa teu pugu ari teu aya jajar ti sepuh mah. Ayeuna kalersan pun bapa aya, atuh Raden bade sumping nyakasan tenan we diangkir ka dieu ku mang. Waeuna tiasa riung mungpulu, ceuk Mang Kurip. Milu nerangkeun sangkan Arjuna teu ngarasa kagok ku ayana Aki Antri. Sumuhun katampi sareng kahartos pisan maksana. Abdi mah nuhun nu aya margi tiasa riung mungpulung sareng sepuh. Atuh salajengna abdi moal seueur anu kapihatur. Jalanan hoyong enggal beres naon-naon anu parantos diterangkeun ti payun. Nanging sateu acan abdi nada dihapunten rehna teu tiasa engal-engal dumuheus. Jalaran aya releskeun di rorompok. Nu akhirna telat ka dieu nya neme tiasa ayeuna dumuheus. Mugi agengnya nawakup ka jisim abdi. Cek Arjuna sasadu. Dina rumah sak laping datang dan usahnya namah teu wani datang beurang. Na sawios Raden. Katampi pisan ku Mang oge ku sumping lagi ayeuna tos pirang-pirang nuhun Mang teh. Sawios teu kedah janten emutan. Mangga ina geura badanten sareng pun bapa da sagalupina ge parantos paheut sareng anjeunna. Cek Mang Kurip bari nunjuk ka Aki Antri. Geus tatan-tatan rek nerangkeun maksudna sarta rek mereskeun eta perkara. Oh, sumuhun mangga atuh pami kitu mah. Ieu Aki abdi teh pangna kumaban tundongkap ka dieu margi aya janji sareng Pakurip. Perkawis maksad abdi ti payun rehna ti payun teu acan tiasa rengse, da Pakuripna teh peryogi ngemut heula nu langkung paos. Ayeuna maksad teh bade disuhunkeun baleran anu yakin. Nah kumaha perkawis lamaran abdi teh tiasa katampi atanapi henteu. Upami katampi atuh hatur nuhun da eta nu ditedak, atuh upami teu katampi naon margina kedah kumaha saena bilih aya kapalai langkung sae carioskeun ka abdi. Tah kitu maksad abdi teh mugi-mugi sadayana tiasa ngamaklum sarta ngartos kana maksad abdi. Ceuk Arjuna bari pepeta estu tong moal kana maksud nu geus diajam ti samemeh. Kahartos pisan ku Aki oge Aden. Dalaras atuh kedah kitu ari aya kapalai mah. Aki ngaraos bagja kasumpingan ku salira teh bari kagungan maksad anu sakitu saena. Hatur nuhun. Katampi kateda pisan nanging punten Aki teh can tiasa ngawal nu langkung jelas. Margi aya keneh syaratna nu kedah dicumpunan ku salira. Da tadi salu saria teh kieu upami Aki teu nampi kana lamaran ti salira naon margina sarta naon nu dikapapi kapalai. Apaan kitu saur Raden teh sanes? Cek Aki Antri ngamimitian masang pitapak. Namangfaatkeun omongan Arjuna nu ti heula. Atuh teu bisa naon-naon Arjuna memang geus nyarita kitu tadi teh. Oh sumuhun leres pisan Aki. Abdi tos nyanggaman kitu upami Pakurip teu nampi kana lamaran ti abdi. Kedah puguh alasanana. Atan bibiri aya kapalai langkung saya terangkeun bae nah palai naon. Ceuk Arjuna bangun anu nangtang. Manehna keukeuh hayang meunangkeun putri ti alam manusia. Hayang ngawin nyining anak Mang Kurip. Atuh harita teh tiluan meuni arunggut-unggutan. Dina hatena masing-masing geus bisa neguh. Kana naon nu bakal tumibas saterusna. Upama pamenta Arjuna ditolak. Geus kasawang piriweuheunana da geuning ngomongna kitu. Sasat ngalamar bari maksa tapi pikeun Aki Antri mah teu matak bingung. Malah mah jadi bahan anu hade pikeun ngajugjugan hate Arjuna sarta pikeun ngaguar rusiahna. Nanu mun atuh Raden. Aki nampi kana kasauran ti Raden. Sarta hartosna mah. Leres pisan eta kasauran teh margi nanakeun yen Raden teh lalaki langit lalanang jagat satria sarta kagungan tekad nu kiat. Ayeuna Aki bade maparintanyakan ka Raden mangga nyangakeun pun incunya tananya ini. Asa Raden kedah nyarios nu jujur ka Aki sarta kersa ngawal kana patarosan ti Aki. Margi kahayang Aki teh teu seueur teu butuh ku harta bana teu miharep emas permata. Teu hayang dibungbrunggan ku duit atawa emas.
Nu dipiharap ku aki teh iwa ti kajujuran. Tah sakitu paminta aki mah. Kumaha tiasa ka mana aku Raden? Cek Aki Antri nyarita teu weleh hati-hati. Para mitra kaum dangu, Arjuna rada ngahuleng. Manehna bingung dijawab kitu sabab manehna ge teu bodoh. Geus bisa neguh kana maksud Aki Antri nu satuluyna. Mangkaning manehna geus janji ka Nyinining yen moal ngabejakeun ayana Nyinining, rek disumputkeun bae di nagarana. Tapi lamun teu nyarita kalawan jujur hartina manehna teu satria sarta teu jujur. Akhirna Arjuna nampak kana kahayang Aki Antri. Kahartos pisan ku abdi unjuk sumanga saja ngawaler kalayan jujur. Kana segala rupi pertarosan ti Aki. Asal abdi sing laksana ngahiji laki rabi sareng Nyinining, bujeng-bujeng kajujuran sanos peryogi inten sagudang ge ku abdi mah disayagikeun moal aya kakirangna. Nuhun Raden, nuhun Raden, nuhun pisan. Aki teh teu butuh kudu kitu komo lamun teu dibarengan ku bener jeung jujur. Kahayang Aki mah tetep wae ngan sarupa sangkan Raden tiasa jujur ngajawab patarosan ti Aki. Tah ayeuna urang ngawit anupi Raden teh teu acan kagungan garwa. Da can ki wantun sumpah abdi teh bujangan keneh. Malih mah kupun bapa bade diangkat janten raja ngagentos pun bapa. Nanging abdi teh teu acan tiasa nampi kana eta kalungguhan jalaran kedah gaduh heula bojo. Ta ayeuna tos kenging ngucop sareng hate nyatana Nyinining teh. Jawab Arjuna menigasi. Atoh ditanya kitu teh para mitra ceuk pikirna mah asa teu rugi. Bagja teman. Aki ngiring bingah kana kaayaan Raden. Nu sakitu saena kutuang Rama parantos kapilih janten calon raja ieu teh nganung hartos yen Raden hiji umat anu taat, hiji abdi anu tiji. Da ayeuna nu salajeng nadupi Raden teh ti nagara mana nu salelesna teh bangsa naon katelah pun teh nyuhunkeun diwaler sacara sajujur-jujurna. Arjuna bingung para mitra sadaya. Anehna berat rek nyebut asa anu sabenerna sabab sakur nu dicaritakeun ti heula. Boh ngaran ngana oge ngan ukur padu aya bae. Teh jeung nyana sasat ngabohong da sieun kanyahoan nu sabenerna. Tapi manehna geus janji yen baris ngajawab kalayan jujur kana pertanyaan ti Aki Antri. Kieu Ki, abdi teh leres pisan pun Arjuna kawiti Madukara. Aki mah teu percaya Raden. Sabab Aki teh apal kana runayan Pandawa mah. Moal bisa kasamaran sarta moal bisa dibobodo. Upami Raden bade ngaku dengan Arjuna nya teh sawios-wios da kanggo Aki mah taya rugelna. Tapi kedah nyebatkeun jenengan asli sarta asal usul nu asli tah kitu Raden. Cek Aki Antri keukeuh da maksudna hayang ngagua Rusia siluman. Nu ngagoda jeung ngarobeda ngaganggu ka kulawarga Mangkuri. Ari Arjuna siga nu bingung deui lantaran bener-bener Rusia na kabongkar ku Aki Antri. Yakin Aki Antri waspada permana tinggal. Tapi teu bisa neguh kana Rusia Arjuna nu sanyana ngan bisa nyaho yen eta ngaran teh pangakuan palsu. Ngan sakadar keur nipu jeung ngabobodo ka kulawarga Mangkuri. Kieu Ki, perkawis eta mah abdi teu acan wantun nerangkeun di dieu. Upami Aki palai uninga kana Rusia abdi langkung saya sumping ka nagara abdi. Di ditu baris diterangkeun kalayan sajujur-jujurna. Ari di dieu mah abdi teh teu warantun sanes moal jujur nanging teu wantun nyebatkeunana. Ceuk Arjuna kapaksa ngonang Aki Antri sangkan daek dibawa ka nagara. Puguh Aki Antri ngarasa bungah sabab nu sanyana eta pisan nu dipikah hayang nyaho ka nagara siluman. Tah upami parantos kitu mah teu sawios-wios atuh Raden. Aki ge moal maksa ari Raden teu sayagi. Keun Aki rek ngelehan, rek daek ngiring ka nagara Raden, tapi upami tos aya di ditu kedah leres-leres nerangkeun nu sanyana. Sing percanten abdi bakal nerangkeun nu sanyana. Asal Aki kersa sumping ka nagara abdi, teu moal mata krugel sawios mulih mah baris dijajabkeun deui ka dieu. Ceuk Arjuna satujueun. Asa menang dina debat. Mangga Aki bade kitu ge nyumpunan kapala Raden. Tapi salajengna teh Aki teh bade tumaro sarupi deui.
Duprinyining teh nah lerestos aya di nagara Raden. Margi aki sareng ramana si Nyai teh moal tiasa ngawal kana lamaran ti Raden. Saupami si Nyai teu diterangkeun nu saleresna. Dan naon hartosna nampi nu ngalamar ge ari budakna teu aya mah. Tah kumargi kitu mangga sebatkeun sing jujur sajujur-jujurna. Nah leres aya di ditu. Cek aki antri tanda snaker. Pano neuteup seukeut ka Arjuna atuh Arjuna ngarenjag sabab reuwas ngadenge pertanyaan ti aki antri. Sedengkeun manehna inget kana amanat ninining yen ulah dibejakeun. Kumargi abdi tos janji aki yen abdi bade jujur mangga ku abdi bade diterangkeun saleresna. Nanging abdi hoyong terang heula naha bade nampi kana lamaran ti abdi moal. Is. Rek nampi kumaha atuh Raden ari awewena teu aya mah. Engke we ngawalerna mah lamun si Nyai geus kapanggil laratanana. Ayeuna mah sebatkeun heula nu sajujur-jujurna ngan kajujuran wungkul nu dipiarep ku aki. Cing sebatkeun di mana ayana pun incu teh. Nah leres parantos aya di nagara Raden. Saur saha ki? Arjuna pura-pura teu nyaho. Ulah seueur cataros da teu kedah dipapanyangkeun ieu mah Raden. Urang sami-sami jujur we. Ngarah beres. Raden ulah api-api teu terang apan anu ngaran Mangkurip jeung Bahjiun Katut Ading teh. Kabeh ge geusung Citarung ngalawan Raden. Sarta ku Raden dibuburak kabeh tah kitu. Nu mawi ayeuna aki naros teh ku Raden kedah dijawab nu jujur. Cek aki antri beuki tegas. Nyarita nganung komara matak ngageterkeun pihak ate Arjuna. Demi cita-cita abdi, abdi bade nerangkeun sajujurna. Leres pisan nyinining aya di nagara abdi. Nanging abdi mah teu maksad maling atawa ngiwat margi eta kapalain nyinining ku anjeun. Akhirna Arjuna ngajawab kalayan jujur. Sabab teuing kumaha bet keung nempo sorot panon aki antri puguh bioon jeung Mangkurip curing hak. Bakat ku Bungah ngadenge eta jawaban. Tapi teu marilu ngomong da bisi ngagokan kana maksudna aki antri. Waktosna seep di para mitra. Deuh ieu